Wilujeng tepang baraya, kumaha kabarna? Saya harap semuanya sehat dan tetap semangat menjalani hidup. Sekalipun mungkin ada yang baru saja ditinggal menikah oleh pacarnya. Jangan bersedih ataupun berkecil hati, karena video kali ini saya jamin akan menghibur kalian sehingga akan lupa dengan masalah yang sedang kalian hadapi. Selain itu juga urang ngamumulikeun karena kesenian atau budaya kita sendiri, sekaligus mengenang karya-karya dari maestro wayang golek, yaitu Ki Dalang Asep Sunandar Sunaria almarhum. Namun sebelum itu, seperti biasa, yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya juga, agar baraya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan tidak akan basa-basi lagi, hayu urang gaskeun. Tapi dama kaula nun Kakang Semar mangga naon nu pihal anu bade disaurkeun teh supados kasaksen ayeuna kupun anak. Sumuhun atuh Pak, aya pikeun naon abdi keur maraban doma nu teh gitu. Ari gaduh ari kagungan ini kalaresan pisan anu bikang bade pisan ngajuru ayeuna teh kulan. Jaluna mah panti pakoan Ki Holis di Sumersari teh bibit sae teh heuh syukur-syukur. Kumaha nu karacunan teh ada meureun teu bisa ditulungan da diusahakeun mah parantos nepi ka hanteuna heuh. Atuh datong borok make jeung doma urang oge nu ngukutna bakal paeh tong boro sato sumuhun. Malahan Indonesia lain make jeung tahajud sagala bakat tingkunya deuleu ka doma eta teh, tapi da teu bisa ge tadi dieu dina harti saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh da geuning anu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran. Manusia kadar rencana kabul aya di nu Maha Agung, laksana aya di nu Maha Kawasa. Sumuhun tadi dia urang hirup kudu sabar tawakal teh ujuk sumuhun tak sajabana ti kitu pangna ieu riung mungpulung teh kahayang mah sarerea sabab kewajiban kolot oge ayana di rumah tangga ieu teh kewajiban salaki 3 bulan sakali mah nalek kanu jadi bojo bisi dina sajroning di kungkung bisi teu diawur dicangcang teu diparaban paribasana bisi boga rasa teu ngeunah aya hak inung si lain ngagugat ka dewek. Ih pantenna aya hukumna tah kitu mah kewajiban bapa anu sakitu taun lila nak ku bapa dipihukum teh nalek raga katineng nanya raga katineng nah masih keneh betah dipihukum ku bapa anu sakieu heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya usaha ge koreh-koreh cok bari rurupaan bapa teh pantes sarua jeung batur. Naon sering-sering kunaon dari kamu sumuhun da salaresna malihan sakapeung mah jalmi sok ka kuping ku abdi kumaha sun bapa teh teu nalipak maneh tetangga aya malihan sok aya anu ngagerentos ka kuping ku abdi di mana-mana bapa geuning angkat ka pasar ngagiringkeun emak pajarkeun teh cenah itu pinguin nuturkeun jelema ditambahan sia mah ya kitu ongkos pinguin ngiringkeun dewi gitu Pak
Darurupian Bapak teh sapuk sareng batur ditinggal di pengker Bapak teh percis tanggungan kurupuk digigir buncir di tukang dengklang digigir buncir di tukang dengklang tehnya dina doma mah teu aya reng-rengan Bapak teh dihareup bureut gitu tak atuh wajib tumaros kama cik Aduh ampun teuing Kakang Semar cing berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak anu sakitu dedeh ulas asih ka kaula teu aya deui Pangeran di dunya teh lintang ti salira Kakang Semar punyungeun kaula semahkeun kaula dama-damaeun kaula atuh cenah soal kakayaan da puguh kaula teh leutik teh dipepene ku dunya Mas picis kumarincing inten jumanten hoyong naon paripaosna moal burung laksana sumuhun da putri raja mah terah menak ayeuna ditikah ku bapak anu sakira regedna dicanak oge di bumi anu sakira yodna uyuhan mah teu aral oge mun kitunya istri teh uyuhan betah dawala kasenangan jeung kabagjaan teh bisa diukur kudunya wungkul tapi kadedeh kanyaah bapa maneh anu blok-blokan ka mate luar biasa dawala nyaah na teh lahir batin tembus di dunya dugi ka akhirat atuh sanajan kaula ulun kumaula kasalira da teu aya deui pangeran di dunya lintang tilu jadi salaki sarebu hijna lumatak dewek mung boga pemajikan geus yen teu bangi cara ma nya kitu cing rayagan yang anu kitu pamajikan sawangsuna bapakna kumaha dituturkeun kaula teh betah keneh lalu puraweud haseum dengan ih ma apan jodoh bapak teh anu awal jeung nu akhir ya eta oh syukur dumeh bapak teh pan mawa anak sampuran satilu-tilu si cepot si dawala si gareng parantos jadi anak kaula lahir batin astra jeung dawala jeung dala gareng sugana mama hosok dirungsing ngapoe aduh atuh sawajarna ka indung madak kadeungeun mah geuning teu wanieun nikmatna ka bina-bina dirungsing ku anak naon sia teh seuri nya eta dumeh anak bararaong da abdi ge mah lahir batin dunya akhirat paripaosna nya ka mah teh teu asa ka anak sampuran malahan dina hate teh leungitkeun nu kitu mah leungit mah teh inung abdi pujaeun abdi punyungeun abdi semahkeun abdi dama-damaeun abdi tong disebat anak sampuran mah inung abdi asli abdi putra mah asli syukur tah diwawatesanan tanya Ahmad sajabana ti kitu urang teh sasat dipercaya ku masyarakat di dieu sabudeureunana kampung Tumaritis desa Kena Gorowong dewek teh sasatna diangkat ku balarea jadi ais pangampih jadi pupuh lemur kepala desa sumuhun taku kituna sumuhun Pak Kades kumaha dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja juragan Arjuna di daerah Madukara ayeuna teh duka ka mana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari tak urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab kana kasalamatanana atuh urang teh kudu we usaha mah kumaha carana tatanya kaitu jeung ka dieu
pangaulaan Juragan Arjuna Juragan eta teh nuju alitna maka kasihna teh Permadi Permadi Den Permadi popondok nama Den Mardi teteh nya Den Mardi dituluikeun nama Mardiano teteh Permadian nya nah kawas orang Jawa lain asli teteh putra daerah orang Sukanagara teteh tanya we ku bahasa Sunda grepek da alus ngajawabna putra Pak Abbas teteh putra Pak Abbas Adhar eta teh Haji Abbas marukankeun teh pimpinan seni teteh SADKI Jakarta mah syukur jang syukur ayeuna ge tuh nuju ngadangukeun na TV naon TV nu bade dipasiekeun ka abdi siapa da kitu wae tah kitu Juragan Arjuna teh Juragan Margana teu aya ayeuna teh sumuhun kitu tah keukeur mah mikiran eta dewek teh katurug-turug si cepot unggah adat sumuhun dapat ditanya ge ku abdi cekeng kunaon aa teh atuh aang teh bilih aya kapalai aang sok blak-blakan teu perlu nyaho cenah sileing mah kitu ngaritmu ngaraban domamu duka kabungbulengan ku si seta paeh gitu pedah karacunan sampe pan ngesidik digentian ku hoan bager hoan mana anu sipit geuning cara abdi we da saturunan teh jeung abdi Ti Haji Mahpudin meulina ge jadi pun lanceuk teh nya ta ungat kitu cing bisi aya kahayang gitu kakolot mah bebeja ulah cara bebenyi teuing da si cepot teh geus gede blak-blakan ulah sumpul salinu cing pangneangankeun ka dieu ceuk dewek bisi pajar teu diprihatikeun kudu jadi kolot pikiran perhatian ketua kapan kewajiban kolot mah geuning nganyakolakeun ngadidik nepi ka ngawinkeun eta geus kewajiban dewek bisi aya kahayang jing pangnanyakeun atawa langsung calukan ku siling ka dieu kitu ceuk indung silaing jeung ceuk dewek jing bisi hayang naon-naon bebeja ieu mah kolot indung sia nepi ka katatang ko teh ngai magrib teh pangi-pangi tina tangka-nangka we nya nyetak ayeuna tuh geuning itu tuh jang asta jingga anak maka dia jang ya udah sahur bapak ka dieu cenah sieun dicarekan moal ka dieu calikna di dieu yeuh Kang teuing dibawa si Isar gitu nya Assalamualaikum Waalaikumsalam sampurasun rampes jang ka dieu anak king heubeul mate teh papangih ka dieu ka mana wae ari maneh Coba kapi hancur bapak tong ceurik jang heug ditarima coba kapi hancur abdi aduh tobat teuing anak king asta jingga anak majang nuhun cu cager yae ti mana wae ari maneh mah teh melan lain kunanaon cepot perjanjian kamu kamu bisa nyerenge lainnya renge betul sedih aja sih masukan milu sedih kain jebeng
daya-daya Pak besi aya kahayang bebeja segala rupa oge atawa ieu teh dulur dawala teh pikeun batur pakumaha itu apan jeung kuring teh geus ngawangun loro ning tunggal lir geni lan huruf B lir kembang lan sarine geni ne cepot huruf B dawala kembang ne cepot sarina dawala tuh gitu cai na cepot kuring cenah capit teu nyambung karunya si dawala nepi ka kiwari nyari-nyari euring teh Sap bebeja mawi abdi teh Bapak kunaon jang sok bebeja ka maju bisi hayang naon-naon oge bebeja hayu urang ka aki maneh ka itu ka sekar mume sisin mah bisi rek ngojek atuh pangulikeun motor kitu ka mah nya atawa bisi hayang ngadalang nya ulah nungguan hotel wae nya Numawi Bapak abdi teh pengadugi kaki teh kepengaruhan ku impian abdi teh teh abdi teh dibangbalerkeun ka itu dibangbalerkeun ka dieu teh teh kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh Bapak oh aya problem batin nya nah naon jang ai kawitna mah abdi teh ngimpi mah ngimpi naon jang ngimpi naon atuh aa teh ngimpi ngadu muncang ana nu kitu dijieun sedih ngimpi wae mah jadi pikiran naon atuh ngimpi naon jang ngimpi naon puting tadi pok bejakeun aka kanu jadi bapak boh ngalagu boh ngabodor saya teh nyari bisa maksakeun urang atuh da mun lila aing mah kesal tong maksakeun da wala wah lamun digeunggeurkeun kurang kaler si laing teh ngimpi naon abdi teh upami teh lepat madina wengi Jumaah 10 dinten 400 galangkung manginten di eta dugi ka kiwari mah duka wage duka kliwon nya aing ngimpi teh kitu abdi teh ke di Patamanan we aya taman anu metak endah kemang-kemang warna-warni akhirnya tataman teh kurunyung teh aya istri geulis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu teh bandang dosana teh dang dosan putri raja ai kabeh teh jono gitu aya abdi teh ngalieu abdi teh kadeprak diuk da isin ningaru rupiahna aduh Bapak ajrih pasti teu acan dikieuna ge abdi teh acan menakan rupi istri anu model kitu ai pek teh manehna teh Pak kabeh teh kana tak-tak karena baju abdi dibedoa kalau abdi teh di piwarang nantung gado didangheakeun bari jeung abdi teh aduh teu sirikna ngompolan maneh jeung isin-isina ngeleper Kang eta teh cacak teh dangdos da geuning ayeuna mah awewe teh di dangdosan oge kalau beuki goreng patut kemudian tadi na jeding tahu bari ngagoreng batur atuh lain cara ini panjingkakeun heula tetangga aing nerecet kitu oh da aka teh geus jadi idola di lemur urang di Tumaritis oge meureun da hayang nyawe geletuk batuna gejebur caina babaturan urang teh sampai wir hiji teh kitu
babaturan oge barang penta unggul mah kena naon. Kira-kira ngorobokan babaturan ge tuluy. Eta dina impian teh istri teh kitu kakasina teh ngenalkeun cenah papi kabeh teh nyebut teh papi. Doa sakapeung papi, sakapeung empeh. Udah tukang lambang sok papi we disebut. Duduh teuing nya. Ngenalkeun ngaran abdi teh Wirginingsih. Saha? Wirginingsih. Cikeng neng teh di mana? Pan ieu cenah negara kaula tuh itu karaton kaula ieu teh. Duh hilap deui negarana mah. Abdi teh hiji-hijina putri raja. Purti tunggal. Kitu kan. Tuluy kumaha? Tuluy jang. Abdi teh milarian ti kapungkur cenah hayang pamagat anu sapertos kieu teh tipe kieu teh kitu ka abdi teh. Ora tipe aing tipe naon. Tipe akang mah tipe ting. Nah, saya teh heueuh. Poek. Atawa tipe reu. Nah, di babu ke ku aing dola. Terus mau boga salaki cenah abdi teh lamun teu kangkang. Sakapeung api, sakapeung engkang. Sakapeung api, sakapeung engkang teh apa? Abdi tidak dipaksa kumaha da abdi ge lalaki dipaksa-paksa teh mah daek we hate teh. Eukeun mah eukeun da puguh normal atuh abdi ge. Heeh. Bener ja. Cikeng neng teh leres teh da abdi teh isina teh tetegeun abdi teh nyarangan anjeunna teh da puguh rumah si abdi mah bokelek. Kang cenah muni harum kieu salira engkang teh pajarkeun teh harum awak aing teh wala harum. Sakieu pengarna teh heuh. Tuluy. Tah kitu iraha cenah Kang penak deui diantos pisan. Daya teh moal ngaranna teh kakasina teh Wirginingsih. Tah kitu jadi abdi teh kaedanan ku impian Bapak. Abdi teh sanggup hirup, abdi teh sakapeung ai magrib teh kapan abdi teh sanggup bantun tambang rek ngagantung maneh. Model abdi meureunnya. Tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna. Tapi dipikir deui pilaku maka jeung kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema heureut pakeun pusat bahan ieu eueuh rangkap teu aya. Tobat ting asna jinga seolah-olah abdi teh biit nginek-nginek pasir jog-jog neureuy buah roa ngajul bulan kuat iu kahayang ditungtung langit ya moal kahontah aku abdi jalma sangsara model abdi hoyong ka putri raja tapi dah hate mah hate karena ge hate ngaranna ge hate teu bisa dipangpalerkeun Bapak ka dieu wae dina kongkolak panon eta istri. Jadi abdi teh pangna nepi ka kieu hoyong amitan kanu jadi sepuh hoyong nyingkah ti lemur dek nuturkeun inung suku nah teh make jeung ngimpi abdi teh moal pati-pati ngimpi lamun eueuh kenyataan moal balik mun can panggih abdi teh lukut naon ngarawi lubuk hideung jadi bodas dada antel kana bumi buluan belucang jangan orai mun can kapanggih mawa ka wangsul. Aya anu jadi sedih teh wala mak cenah nu mangalakeun suluh jeung cai biasana mah dewek kaula dek dihapikeun mak nyerinya teh nyaah teuing aduh tobat ting anak king dawala jadi kaedanan ku impian lancing sapeungeut istighfar jang eta oge undang syariat ceuk teh istighfar agar we teu cager
Nah ieu teh Bapak impian nah kai impikeun disebut kai impikeun nanti berang teh mikir-mikir hayang kawin yang dan pernah panggil jeung Cikolot lamun ngimpi itu jam 1 nepi ka jam 2 mah eta mah nyaan ngimpi ngeling kai impikeun. Jadi abdi teh bade mios di lembur Bapak. Aduh disuhunkeun teh doa nanti Bapak sareng ti emak abdi teh mung panuhun we abdi teh sanes teh hoyong mantosan kapriyogian emak sareng Bapak di lembur dan ngindak abdi teh geus gede Bapak aya kahayang jeung normal abdi teh. Dek mios abdi teh Bapak. Yang jangan gede kasepuh. Kaimpikeun teh cu. Atawa Ridwan teh nu kitu teh Ridwan sia. Hiji si laing teh cing tingali kaayaan. Kaayaan urang teh anu sakieu heureutpakeun pungsat bahan ieu keueuh ragap teu aya usaha ge kore-kore cok. Hartina ilaing teh cing bisa nalipak maneh. Rupa teh sarua jeung batur. Kaayaan pon kitu deui teh neangan anu saimbang. Anu sajajar. Loba tetangga urang oge. Sakumaha anu geus dicaritakeun ku si laing eta kalakuan model kitu piit ngeudeg-ngeudeg cir jog-jog neuri buah loa ngaju bulan ku asiwung maleng pakel ku munding teh. Eta teh salah. Bisi dihina, bisi dijajak deuleu. Sabab dina rumah tangga teh kudu runtut raur sauyunan mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak. Sapapai sama manis sabagja jeung satanggung jawab sareuneg saiga. Sabobot sapihanean. Oke kudu aya pangdoa pangrojong teu jadi kolot. Kumaha lamun indung bapana teu doaeun nempok piminantueun model kieu. Akhirna sia dihina. Sedangkan dewek lamun dewek dihina mah langsung teu naon tapi lamun anak geus dihina dewek sok cengkak. Eueuh dunyaki nasihat ulah nya neangan we. Dina soal normal si lain hayang boga pemajikan mada kitu keneh deuleu. Ulah nyiar-nyiar pip capeun pidosaeun sok teangan teh tetangga urang. Hate Bapak. Hate. Teu bisa dipangpalerkeun. Sanajan loba keur gantina mau acara jeung anjeunna. Wiri gini sih karasa keneh waktu anjeun yang saya dina dada bari ngaluarkeun saya panon meuni nyecep tiis kana dada dicengkatkeun teh ku kuring anjeun gado teh meuni teu hese merehan bari jeung meuremkeun panonna seolah-olah nangtang ka kuring. Oh sayangku, demikianlah tadi saudara pendengar. Lain saja kata kitu mah. Geus. Montong di pikiran nu kitu patut riwan teh deuleu. Wah, Bapak. Sugriwan anu kitu teh. Da abdi mah geuningan boh sedih boh keur kitu kieu ge eueuh. Oh, nu milu sedih ka abdi mah keun bae dek mandiri we hidup mah. Batur teh kalah jarang diserikeun abdi cari teh. Heueuh eta teh jeung serikeun teh da sia teh payut ka patutna, teh naon tayo ka patutna. Ma abdi mah bade keukeuh we bade mios. Ai. Ma doana we ti ma Bapak. Doa peke masrahkeun domba kabeh ku lain urus. Domba saha? Eueuh saha we aku ku lain. Abdi bade mios mah ulah.
sia teh kapangaruhan ku impian ai jurig teh deuleu 1000 hiji jalan pikeun ngagoda manusia sangkan manusia nyengsang tina pengabdian bari nu kitu patut mah urusan dunya ai dunya mah sakedeung lah saliwat ai nggak usah naon saliwat aduh teh rek nyiapkeun ka panasaran nih bapak jigja idit lamun sia teh ngagugu aing jung deka kidul jung deka wetan prak deka kalerpek deka kulon los geus montong maka jeung kudu datang deui ka dieu aya bedegong maka aing ngigas nya hayang ngerakeun pisan dek dikamanakeun beungeut aing Semar bebesan nyeuna raja bari jeung eta teh ngan ukur sawangan dina impian lah hayang ulah kitu-kitu teuing eta teh tuang putra Kakang Semar cicing tong dirojong cicing nini mah nyeupah makanya hayang tuturkeun inung suku sia itu geus ngagugu maka aing ini kumawi abdi dongkap kitu bade anu restu we nuhun anaknya kasih bapak abdi diurus ku bapak ti kapungkur dugi ka ayeuna teh abdi teh tiasa mulang tarima anggur berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana kasambung ku kanya mah abdi dugi ka kieu teh mah nuhun mah muga-muga bapak mah salamina ayeuna penang teh ngan gue sinu kagungan abdi hapunten tidak sanggarupi kalapatan tidak kabedegongan anak tidak ada dola dek mi HP mak jeung bapak mi HP da geus karolo cece ayo mah kumaha nasibna teu mikiran dewekeun bae dek mi HP mak bapak permios ayo ini sia kabina-bina teuing deuleu nah teh kabina-bina teuing Kakang Semar cicing we terus ngingki ge deuleu itu Kalebak gitu geus disiapkeun gemolan ari sugan teh can. Gemolan oge geus disiapkeun deuleu itu. Bener luasna teh ieu. Keun antep deuleu. Tuman. Lain tuman-tuman. Naon sia teh? Mang menang geus ya. Sanai mang menangkeun turunan tetepangna kitu ge. Turunan ti saha sia teh? Ti bubuyutna. Da lain anak ucing teh cepot teh. Bubuyung bapana. Teu nalipak maneh. Ai budak kitu nya. Cingeun teung bapak teh atuh. Cing sadar nepi ka pelbahdinya eta teng maruteng anak meraku kuncungan uyah tara TS ka Singapura. Uyah mah tetep TS na kahanap ti saha turunanana si cepot teh turunan Semar. Punten ieu mah ieu. Da ieu mah nyaritakeun. Ha turunan dewek. Somohona teu sadar bapak, dupi bapak pangkat teh naon. Da dipercaya sote ayeuna jadi kuwusna sapak di kampung ieu. Bapak teh jalmi heureut pakeun punsat bahan lieu eueuh ragap teu aya usaha korek-korecok rurupaan teu patut jeung batur beungeut bodas awak hideung. Ceuk abdi oge disebut doma teh eueuh reng-rengan bapak mah disebut tempur lain. Reng-rengan teu aya. Penciteun doma sayur ge beh ditu na leuheung keneh doma sayur. Teu kabagian kelas ya bapak mah. Doma nini we kitu-kitu. Teuing lamun doma nini kencar-kencarkeun mah. Coba eta kakolot. Comohon. Bongana kolotna bubudakeun. Bubudakeun kumaha dewek? Bapak teh ngeunteung kasep henteu ari bapak. Ha rumah sadewek teh henteu. Ai bapak nikah ka saha? Ka inung si lain. Putri ti mana? Di negara Sekar Mume. Putri saha? Ya putri raja. Geuning eta turunan ti dinya.
pabena-bena teuing. Tuh tetangga aing ngeprokan nih. Depan uju atuh. Tong sok kitu, Pak. Baheula bapak geuning basa kapelet kumaha duh mau ditunggu di paru catang dilumpak aya kararas baru kana teu diintip ku abdi aya kararas gapruk Siti Ragen Saruarina pangimpian. pan harita barareu teh pangna bareuh awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cager teh digembrong ka marang Kalabung kararas. nya Belahan monok kitu teh harita teh jak kitu mah harita teh Rahasia kabongkar teh kitu. hari can panggih hari tapatin masa can penak jeung emak cinjang tulungan Indonesia tegas mah pageun tadi papageun dina impian tina impenan bapak ge kapungkur geuning sami ka anak minta tulung ayeuna anak minta tulung ka kolot kalah diusir kolot naon ngaranna cenah ka anak teh nya teh eueuh nu nyakinasihan kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna kanu awewenya aku awewena kanu pinternya aku pinterna kanu bodohnya aku bodona kanu goreng patutnya aku goreng patutna kanu baongnya aku baongna kanu pegeknya aku pegekna tuh bener jang bener nah keketrekan mang menangkeun ka anak nepi ka ngesek-ngesekeun tuturkeun sia erek da kadulur balik-balik kanan kolot kitu patut komo kadengeun-dengeun ka anak sorangan mah punten mah abdi moal mangalakeun suluh panginten 7 minggu mah dek nuturkeun pun lanceuk tuturkeun yang bisi kumaha onamkeun bae mama dek di dieu dek mandiri dek nitah tatangga we ngalah suluh maja sumuhun kolot kitu teuing aing mah dek dituturkeun aing mah jor la ilaha illallah aduh eta sedua lah kelanan tong waka bebeledugan mak jeung bapak teh geus kolot saha nu tanggung jawab mangalakeun cai mangalakeun suluh apa dewek teh geus mihape ka sini tong nuturkeun aing da pugu dewek mah geus sakieu baru karna geus sakieu buktina tong milu sangsara kabeh geus ya balik itu kieu ye sabenerna mah naon diusir kuring oge diusir kumaha tuturkeun sia dumeh kieu cing teh da turunan ti bapa ada nyeri kuring hadapan urang teh buruk-buruk papan buruk jati hade goreng ke jeung dulur ngaran jeung dulur jauh sila tepungan anggang sila teang gering silubaran pae sila rasanan tong boro jeung dulur jeung tatangga apa geus jadi kewajiban manusia digitukeun tah ajan pegengkeunaan we tong dianggap kuring goreng hate kalau jadi dulur cek kuring mah pangna cepot punten ieu pangna cepot nepi ka kitu teh turunan ti saha tapi ulah kitu-kitu teh da kakolot atengeuna kuring oge turunan ti bapak mak keprok ti tukangeun mak katingali keprok heuh dikitukeun bisa dikitukeun marukana teh ngadukung mak turunan ti bapak teh palai putri palai kagungan garwa ka putri raja ti nagara Sakarmume nya eta ka emak apana eta teh bapak emak teh putri raja nah bapak kasep dikitukeun keprok mak tatangga sugan teh tengah gembrong keprok
raya tetangga teh aya heuteun narabeul henteu dawa acara mulanya euy kitu ai sugan terek dari makeun kolot digitukeun teh kalah malikeun tuturkeun sia tuturkeun deuleu aing ludeung teu dibaturan ku sia ge ini sia inet tuturkeun deuleu hayang dina jadi ka aing sia teh heuh minangka bener-bener teuing atuh tak kitu kuring mah dek kitu dek kieu ge hayang barang we jeung nu jadi dulur hayang reurejeungan hayang nyaho ngulutuk baturna kejebur caina we apan geus ngawangun lolor ditungan kuring teh kereta apina meureun akad teh gelas si eta mun sok maksa kenting mana sing teh ngabodor ulah ya mun keukeuh deug si eta tak kitu sabenerna mah ai bieu naon ka cebrek we keur bapai CSS nu rek ditepungan ulah bisi pajarkeun bere main lain dek minta restu kadar eta itu piraku meureunna tembak merekelan minta restu kadang eta mere duitnya ditarima we minta restu kadar eta barang bere atuh mah nya teu ditarima lain teh rezeki cece oh Pak hiji sidik mah barang lol oge geus nyampak tadi na meja teh naon taplak kitu ceuk ge tak kitu we ka ngan ulah lepas teuing eta pikiran bang berangkeun saja jalan cing percaya we kana murah asih pangeran urang aya kahayang sakieu asa kayang tang tu parang Allah mah bujang hinga menta sakitu urang apan maha dina sagalana ngayakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina apan teu ngedekol-dekol acan cekap kukun payakun teu geuning apa tapi heueuh moal seun apa gini kana kun payakun apa aing teh guru aing teh Kang Tetep jeung Ustad Tete Kang Aen we bae dienakeun Ustad Empud anu geus mulak genep geus kolot Nah itu dia baraya, semoga bisa terhibur ya. Sekian untuk video kali ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. tutup lawang si Gotaka. Uy,